Ngaran kuring Rama nan sakitu-kituna papanjanganna kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Rama. Kuring moal protes beda ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring ge moal protes sabab ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mah jiwa jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring ge moal protes beda batur loba nu nyebut gelo ka kuring padahal cek rasa kuring teh waras jeug-jeug kuring teh batur we loba nu ngomong gelo jeung otak miring ka kuring padahal kuring teh jeug-jeug waras kuring teh padahal aya nu leuwih gelo tibatan kuring anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara anu gelo mah tuh anu sok ngagasat harta jeung hak masyarakat anu gelo mah tuh pamimpin anu teu ngadenge rakyatna ngajerit teu bisa dahar anu gelo mah tuh pamimpin anu ngahajamengkeun dina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan anu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin anu gelo mah tuh pamimpin anu lain turutaneun. Jadi pamimpin mah teu gampang gede tanggung jawabna yeuh teu sagawayah jadi pamimpin mah teu kabeh bisa jadi pamimpin mata kuring mah sok hayang seuri lamun ninggalin nu ngantri hayang jadi pamimpin tah lainna teu waras ngaranna lamun kabeh yang jadi pamimpin yeuh cing sadar hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin apan salat ge aya imamna aya oge makmumna lamun masyarakatna leuwih alus lamun masyarakatna leuwih bener tantu darajatna oge bakal leuwih luhur tibatan pamarintah anu kacrut kusabab jadi pamimpin mah teu meunah gawena kuring mah embung da jadi pamimpin geus we kieu hirup mah eueuh nu nitah itu eueuh nu nitah ieu teu dititah ka ditu ka dieu lieur kan yeuh lamun hayang hidup tumanina teu kauger ku sagala masalah hayu urang hirup jiga kuring.